Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu judulna Nu Kasep Ngaraja Dewek bagian kadua. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Embung sieun kapanggih ku guru era atunik ari disetrap mah. Wah, sanu dek ngalarang ka dewek sok-sok larek wudud mah pelenyun we. Guru ambak mah dibejakeun ku ka bapa dewek ceuk pansenik abung boga bapak kolonel dipake tanggelan. Pelenyun dua anak udud babaturan anak nu sejen eueuh nu nyamperkeun jeung tara aya nu wani barang geuruh sabab geus nyaho kana adat Asep Parman jeung Pansenik. Sep, urang ulin yuk keur naon lah diajar unggal poe oge eueuh asupna geurayu urang ka awewe resep euy. Pansenik kalah ka ngajak teu bener ari Asep Parman teh jol daek wae diajak ku sobatna teh ari biasa nama Asep Parman teh tara daek diajak nanaon oge jeung keur mimiti asup ka sakola mah di sakola teh pangbageurna panglungguhna robah adat kitu so teh ti mimiti sosobatan jeung Pansenik hiji anak Walanda pangkat kolonel anu adat kalakuanana minculak asa aing boga tanggelan jadi Asep Parman oge kabawakeun teu bener. Resep ulin, resep kokoboyan ngabara gajul tenurut kana papatah kolot. Awewe urang mana nih? Cuk Asep Parman. Urang ditu euy, urang Cibuntu. Geulis teh, tapi bangsa maneh. Ah, ieu Cibuntu pamirsa aya deui we cenanya ieu dina setiap dongeng. Aduh, kawentar pisan ieu Cibuntu. Saha ngaranna euy kabogo maneh teh? Kabogo dewek unggal dewek nganjang ka imahna teu boleh dihormat disuguhan. Gorayu ayeuna jeung maneh ari hayang nyaho mah. Moal naon nik? Sok sieun ku guru jeung kumaha ari si Sogot. Keun we antep sina ngadagoan di dieu engke balikna samper deui ku urang pan moal disangkatas ulin. Hayu mumpung isu keneh. Hayu bring duanana indit batur masa kedeung deui teh asup ka kelas pikeun diajar ieu mah kalah kaluar rek nempo nu donto. Celakana sado saja jalan Pansenik teu oleh galecok ngomongkeun kagelisan mojang nu rek dianjanganana. Ari Asep Parman ukur ngahaminan bari hate panasaran hayang nempo kumaha gelisna mojang urang Cibuntu teh. Eta mojang teh katelahna Maryam kagelisanana geus teu beunang dipungkir. Saha Cibuntu mah pangyeng calakna nepi kaloba nu nyebut Maryam teh. Bentangna kota Bandung Kulon. Pangawakanana jangkung leutik cangkeng lenggik lir papanting pipi ngadaun seureuf panon curuleuk. Buuk diuntun panjang meh hampir semetuur bitis ngoleh nyai koneng ngabuah pare. Umur Maryam harita teh nincak 15 tahun meujeuhna rumaja putri resep ulin ngareka awak ari wawuhna jeung Pansenik teh mimitina. Pedah Pansenik sasab tas bebedil nya nepi ka ayeuna jadi sering dianjangan. Tapi ari Maryam mah teu neundeun hate kadua leutik ka Pansenik teh. Basana oge gila cenah bule kulitna diaku soteh pedah ku kolot-kolotna dipaksa kudu nying hareupan. Kolot-kolot Maryam oge lain pedah satuju anakna boga kabawuhan ka anak Walanda teh ieu mah kajurung ku kasieun maklum nyaho Pansenik teh anak pangkat. Ari Walanda dina zaman harita mah sasat nu boga kakawasaan. Mun aya pamenta atawa kahayang teu dilaksanakeun tangtu mere hukuman jadi kulawarga Maryam ngakuna teh lain pedah resep tapi pedah sieun ku bapana Pansenik. Gancangna carita Pansenik jeung Asep Parman geus datang kanu dituju sanggeus pupuntenan kakara pribumi norojol kaluar beri semu nu dareh deh maklum narima semah Walanda. Juragan
Mangga kalebet linggih cuk juragan Asmita nyaeta bapana Maryam bari red netep ka Asep Parman sakedapan olohok bengong dumeh hate katarik resepku ka kasepanana. Mangga pak, mangga cuk pansenik bari kalacat unggah ka imah dituturkeun ku Asep Parman gek dariuk dina kursi teu lila opieun geus ngajagrag dina meja rupa-rupa kueh nu ngareunah. Maryam, angkat ka mana pak? Cek pansenik nanyakeun Maryam. Nembe mah aya di pawon. Yam, yam. Cek juragan Asmita gegeruan ka anakna teu lila torojol ti kamar aya nu kaluar hiji mojang nu geulis kawanti-wanti. Lempang ka hareup ngagandeang lir macan teunangan biasana mah mun kadatangan ku pansenik teh Maryam tara daek diuk maturan. Panggih oge ngan saukur panggih leos deui ka tukang nepi ka pansenik balik oge tara daek manggihan deui. Ari ayeuna bet amis budi murah imut sing horeng Maryam teh katarik ati ka pentang asmara ku Asep Parman. Kitu deui Asep Parman nempo Maryam teh jol bogoh jol kabongroy nepi ka sakedapan mah manehna netep teu ngiceup-ngiceup hatena ratu deg-degan jajantung dugdeg kawas aya nu ngeundeurkeun. Tas lami Maryam bari gek diuk ongkoh wae nanya kapan senik tapi panon meletet ka Asep Parman. Seblak seblak hate nu direret seseblakan diukna katara teu daek cicing samar kolesed. Nembe kumaha tamang tembal pansenik malik nanya. Pangesto dupi ieu saha meuni asa nembe tepang ceuk Maryam ngawanter-wanter maneh nanyakeun Asep Parman. Nyeh imut ditujukeun ka nu kasep imut nu pinuh pangirut bari dibarengan ku klet nerapkeun pamelet ter deui Asep Parman ngelapar. Lawencangan sok atuh sep nepangkeun ceuk pansenik. Atuh solongkrong Asep Parman sasalaman tal dua leungeun patarema katara duanana semu nu gemper malum pada boga rasa nu dipinuhan ku cinta jeung kageget. Maryam, cek Maryam bari tanggah netep. Asep Parman, cek muka Asep meles imut. Geus silih kenalkeun mah duanana jadi sonagar ngobrol uplak bari suka seri ari pansenik teu boga curiga nanaon ngan hatena we rada kaget. Sabab Maryam loba ngobrol jeung Asep Parman kitu oge manehna ngamaklum sabab cek pikirna pantas rek kitu oge dasa bangsa jeung sabahasa. Ari manehna pan teu bisa lancar kana basa Sunda pansenik oge kabawakeun bungah teu nyaho bebene malik apet ka sobat sorangan. Di mana linggih teh Kang? Bari teu boleh imut. Di Ciberem. Ari Maryam sekolah keneh. Asep Parman males netep. Tas lirean abdi mah sanes teu hoyong mung kumaha da teu aya kanggo syaratna. Ah, percanten we ka Maryam mah. Sakieu sagala seueur piraku we atuh. Seueur naonna Asep? Di bumi Asep panginten nu sagala seueur mah ceuk juragan Asmita bat aya ku resepeun pisan ka Asep Parman teh. Teuing pedah resep ku kasepna, teuing pedah nawana. Kumaha ieu teh sanes teu sono mung tos siang teuing. Hayu Sep urang weuih ah. Pansenik ngajak balik rada panas oge hatena teh ari nempo Asep Parman kitu mah. Ari Asep Parman diajak balik teh teu bisa magak. Padahal sono mah kabina-bina kahayang mah balik sore hayang ngobrol laluasa tapi ki sobat nu boga hadas manehna teu bisa mungpang ngan hate boga niat hayang nganjang sorangan. Enggal-enggalan teuing da siang keneh engke atuh urang taruang heula geura ceuk juragan Asmita. Cek apa sawios sanes waktos deui Asep Parman bari jung cengkat tina diukna. Sing sering atuh Kang amengan ka dieu ari tos kenal kieu mah ulah miceun nya. Maryam bari netep nembongkeun kaayaan hatena ku Asep Parman oge geus kasurti yen Maryam teh geus aya hate kadua leutik ka manehna. Insyaallah mangga atuh tembal Asep Parman. Ari pansenik mah kalah jamedo disiganu ambak ka pribumi gejelig duanana turun kaluar dijajabkeun ku Maryam nepi kaburuan.
Maryam terus netep Asep Parman kebenaran Asep Parman ngaliuk deui ka tukang nyeh dua nana imut. Malah Maryam mah bari jeung ngicepan sagala siga nu mere isyarat sangkan Asep Parman datang sorangan. Abong budak keur mejehna beger panggih jeung nu kasep teh jol terus we ka bandang. Sedang pansenik beki panas wae nempos sifat-sifat Maryam kitu teh tapi manehna teu loba omong jongjon we lempang teu siga-siga nu neundeun kacurigaan. Datang ka sakolahan geus kosong sigana wae sakola geus bubaran batur-baturna geus baralik eueuh urang-urang acan ngan mangsogot sorangan nu ngajajentul teh pedah nungguan dunungan. Tadina oge rek balik sorangan tapi manehna sieun dicarekan maklum adat Asep Parman teu kaop aya kasalahan sok terus nyarekan. Oh, di mana wae Asep teh? Ieu mang manitos kesel ngantosan. Nah teu ngiring diajar Asep teh. Mang sogot bari nyamperkeun. Kenaon make diajar sagala? Da moal jadi presiden. Mending ulin resep-resep loba ubara panon tembal Asep Parman. Janten Asep teh mulih amangan bo lebar temen kumaha upami dikaluarkeun Sep. Syukur-syukur dikeluarkeun bapak jeung ibu mah nyaho naon lah, jawab Asep Parman deui. Bendu gora Asep upami kieu mah tuang rama teh mang oge kacacandaak gora. Mang sogot hariwangeun sok sieun dicarekan ku Bapak Rukmana sahanteuna manehna nu ditugaskeun ngajaga Asep Parman. Kari-kari Asep Parman nakal kitu kumaha mun manehna disalahkeun? Wah, nyarekan mah dilawan we da kuring teh geus gede, geus meujeunna boga kabebasan ulah diparentah wae ku kolot. Cecing-cecing we pantal bujang mah pipuluan teuing ngomong pansenik nyeng orang mang menangkeun ka Asep Parman. Dikitukeun teh mang sogot teh nyarita deui manehna ngan batingah ruk hate mah hayang mamatahan merebong bolongan tapi teu bisa kumaha sabab Asep Parman teu beunang dielingan dia oge kalah malik nyentak jeung sifatna geus hese dirobah neugdreug mawa karep sorangan. Mun ari mang mamung ngawartosan geus lah gandeng, jawab Asep Parman. Sep, hayu pansenik terus ngalewas rek balik da di jalan geus ngajugrug mobil nu nyamper. Ari Asep Parman jeung Mang Sogot terus tumpak sado kakulonkeun. Kumaha atuh Sep upami juragan sepuh naroskeun ka Mang? Bejakeun sakola we, awas mun bebeja ka bapak, ceuk Asep Parman. Mulai teh mana wae atuh Asep teh bieu. Tas ulin ti Cibuntu, kuring diajak ku pansenik. Ulin ka imah awewe nu ngaran Maryam. Wah, resep Mang. Maryam teh bogohon ka kuring. Budakna geulis. Wah, moal aya we lah nu geulis kawas Maryam mah. Asep Parman ngadongengkeun pangalamanana. Ulawa karesep ka istri Sep. Apan Asep teh nuju sakola. Tembal Mang Sogot. Pipiluan teuing Mang, kumaha kuring we. Da ayeuna mah moal sakola deui. Keur naon sakola mending ge bobogohan. Lebar lah awewe geulis jeung bogohon pisan ka kuring teh. Tangtos we da Asep masak itu ka Asepna geura. Saha pi istrionana nu teu kapincut ku Asep. Mung saena mah jujurkeun heula sakola. Tos tamat mah nikah ge moal nanaon. Kuring geus moal beunang di halangan, masing ku kolot sorangan ge. Kuring hayang siga batur, bebas teu diparentah ku kolot. Mang tong pipilueun, kumaha kuring we lah. Tisaprak wawuh jeung Maryam Asep Parman jadi bener-bener robah adatna kana sakola geus mogok teu daek pisan. Gawe ngan ukur ngarungsing indung mentaan duit mun teu dibere terus ngamuk sagala rupa dibalang-balangkeun. Atuh puguh Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana beki bingungeun pisan diturut teu puguh ngaruksak ari teu diturut sarua ngaruksak. Di bejaan geus teu asup omong ari rek nyieun kasar atawa nyieun kekerasan hatena ngarasa teu tega. Tina kutara tuman nenggeulan anak komo deui ieu geus dewasa teu matak pihadeun kasebutna ku batur.
Ari Asep Parman memang geus ngabandel omong kolot tara ieuh didenge kalakuan jadi minculak jadi ngabaraga julo kokoboyan unggal poe tara cicing di imah isuk indit datang peting tampolana sok tara balik sare di imah nganclong wae jeung batur-baturna papada baraga jul pangpang nama Asep Parman teh kabawakeun ku Pansenik 2 tahun jadi sobat di sekolah terus lanjut keluar ti sakola sarua ngabaraga jul ka awewe geus wantara jeung sifatna tara eraan. Asep Parman pinter pisan ngolong-ngolona awewe teh nepi kaloba awewe nu geus jadi korban keur mah pinter ngarayu katambah boga pakarang nu bisa ngalemahkeun hate awewe nyaeta rupa nu sakitu kasepna rupa nu ngajadikeun idaman kaum wanita. Matak Asep Parman dina waktu nu sakedeung oge geus loba kababuhanana teu sirikna unggal pengkolan awewe teh apaleun ka Asep Parman. Kulo bapa muji kitu Asep Parman beki agul beki adigung awewe dianggapna teh boneka kaulinan keur resep di deketan diusap-usap geus seubeuh nyoo terus ditejeh teu diliuk deui ku sabelah mata geus aya sababaraha urang mah anu jadi korban Asep Parman boh parawahan boh randana ngan manehna can ngarasa keneh puas manehna tetep penasaran hayang menangkeun diri Maryam geus sababaraha kali manehna ngolo-ngolo tapi Maryam tetep nolak nepi ka dina hiji waktu Maryam pasrah ka Asep Parman harita teh juragan Asmita keur kaondangan puguh kasempetan hade. Kang Parman abdi mah alim patebih sareng akang jiwa abdi pasrah mung kangge salira akang. Duh Kang Parman ulah ngantunkeun Kang upami tiasa mah urang enggal-enggal we nikah Kang panginten abdi teh bunga. Duh Kang Parman abdi cinta Kang. Maryam leres Maryam teh cinta ka akang. Asep Parman bari gek diuk parendeng jeung Maryam kap leungeunna nyekelan tak-tak Maryam nu ditangkep teu daek ngejat bet kalah ngahenen siga nu nikmateun nakran. Nah akang teh teu percanten ka abdi. Nah akang teh cang saya kana katresnaan hate abdi. Demi langit sareng bumi teu aya deui nu dipika cinta ku abdi salian ti salira engkang. Kumaha upami Pansenik terangeun yen urang teh ngayakeun hubungan hariwang akang mah margi Pansenik teh sobat akang tur akang terang ka Maryam teh aya hubungan sareng anjeunna. Alim akang mah alim nganyarikeun kana hate sobat akang. Asep Parman siga nu tahan harga padahal mah hatena geus kumerot. Kang Parman mugi akang sing percanten ka abdi. Abdi kenal sareng Pansenik teh sanes abdi bogoh ka anjeunna kenal soteh mung ngajenan da anjeunna teh tamu piraku deui ku abdi teu diangken janten abdi sareng Pansenik mah teu aya hubungan naon. Duka upami anjeunna aya hate mah abdi teu terang mung sanaos leres anjeunna mika cinta oge ka abdi moal dilayanan margi anjeunna teh teu sabangsa teu sanagara teu saagama sareng abdina teu bogoh abdi moal bade gentos panutan ti ayeuna dugi ka panungtungan nyawa abdi tetep mika cinta ka salira akang ceuk Maryam bari anteb neuteup. Leres ku akang oge kahartos mung Maryam kedah sadar Pansenik teh mika cinta ka Maryam. Asep Parman bari nyarande ari leungeun mah teu lesot meulit dina awak Maryam. Sawios itu bogoheun mah da abdi tetep teu bogoh piraku abdi kedah maksakeun mika bogoh. Tos Kang ari abdi mah ulah seueur nu diemutan perkawis Pansenik abdi tanggal walar. Nuhun atuh ari Maryam leres-leres mah Asep Parman kulantaran geus loba pangalaman teh ngan sakilat awak Maryam geus ngagelehe nyarande kana awakna atuh puguh Asep Parman beki haros-hos manehna kajurung ku nafsu bluk wae Maryam disarandekeun terus digelentoran.
Maryam pageuh nangkep ti peperekat ku sakitu. Maryam ngarasa acan sugema da kahayangna oge ngarasakeun kanikmatan nu leuwih ti dinya. Sakumaha umumna antara awewe jeung lalaki, kulantaran eta korejat manehna hudang ret neuteup bari panon celeuyeuk pok wae nyarita. Kang Parman, urang kalebat yuk, abi hoyong. Kang Parman, cek Maryam, kurupa kasep manehna jadi kaedanan nepi ka teu sadar geus daek pasrah diri micieun kahormatanana. Sumuhun, da akang ge rada paruyang ieu teh. Mangga atuh, cek Asep Parman bari kep nyangkeh cangkeng Maryam lalaunan, duanana ngalengkah reka kamar bari patangkep-tangkep. Bareng jeung kitu di luar aya nu nempokeun horeng manehna teh Pansenik anu ngahajat datang rek manggihan Maryam, malah datang ka dinya nage geus lila ngan manehna teh terus ka jero dume hayang ngintip kalakuan Maryam jeung Asep Parman. Atuh puguh manehna mani ngaheab panas lain di kieuna nempok Maryam digalentoran ku Asep Parman teh nyel wae nafsuna bijil. Kurang ajar si Asep Parman. Sakitu nyaho Maryam teh bebene aing, tapi geus kumaha ngahina sa model kieu. Lain antepeun mun kieu mah teu sangka si Parman paingan teh mimiti diwawuhkeun jeung Maryam. Aing geus curiga ka manehna. Tuh rek ka kamar. Awas Parman, disiksa si aku aing. Kajeun teuing urut sobat oge. Ari ngahina kieu mah wajib diwarah. Cek gerantes Pansenik bari kakatrok tarik na keranan. Maryam jeung Asep Parman ngaranjug sot ngalesotkeun rangkulanana masing-masing gura-giru. Maryam mukakeun panto ari bray gebeg wae ngagebeg nya kitu deui Asep Parman reuas ka bina-bina nempo aya Pansenik teh. Halo Nik. Asep Parman api-api padahal hate mah ratug, maklum rumasa boga dosa. Kenaon Sep, taingan ari disamper ka Ciboron tara aya wae di dieu wae meureun nya ngahekokna teh. Ngeunah-ngeunah senang-senang na maneh teh eling teu Sep? Pansenik mani ngadeg-deg bakat ningku ambak. Sabar Nik, naon ieu teh mimitina jol sesentak ieu teh? Muhun tuan teh kunaon? Geura mangga calik heula supados raos nyariosna. Maryam manehna oge sarua gempeur. Wah, tong api-api tong ati, piraku maneh teu ngarumasakeun kana dosa maneh. Pansenik semunu gemeseun pisan. Dosa naon Nik? Asaku teu kaharti teuing. Asep Parman tetep leuleuy. Pardon Seh. Kurang ajar maneh teh. Sakitu ka dewek sobat dalit, sobat tikeur mimiti sakola, tapi maneh geus kumaha ngahina. Nah maneh teh teu nyaho pan Maryam teh bebene dewek, na maneh teh teu boga pikiran teuing hayo camplak wani ngolo-ngolo bebene nu jadi sobat. Anak kitu mah maneh teh sobat palsu, daek nyobat jeung dewek ngan ukur rek ngadodoho neangan kauntungan. Hareupeun dewek kawas nu heueuh lungguh ari tukangeun kieu kalakuannya. Awas Parman, ulah asa aing kasep jeung dewek si Pansenik teu suka dihina kieu ku maneh. Awas ulah ngeunah-ngeunah sabab dewek moal rek cicingeun. Bener maneh teh kasebut sobat, tapi teh mimiti menit-menit ieu dewek moal arek ngaku deui sobat. Putus hubungan samalaku dewek rek dianggap musuh. Pansenik bari sesentak ti popolotot. Pansenik, anjeun ulah boga rasa dihina ari sabab kuring teu niat ngarebut bebene anjeun ka Maryam ngan ukur ulin wungkul. Jadi anjeun ulah teuing curiga jeung asa piraku deui atuh kuring tega nganyerikeun ka anjeun mah. Tembal Asep Parman tetep mungkir kana dosana. Maneh teu kudu mungkir sabab sagala tingkah laku maneh jeung Maryam bieu geus katenjo ku panon dewek. Nanti kira dewek teh nyaho maneh silih gabrug, silih tangkep jeung Maryam teh. Ti tadi ku dewek geus diintip, ayeuna maneh geus teu kudu mungkir.
Waktosna kabujeng pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.